اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus saminu wassalasuna. Ari bab anu ka-38 dina kitab Lubabul Hadis fi fadilatil qabri, bakal nyarioskeun tentang kautamaan di alam kubur, wa ahwalihi sareng bakal nyarioskeun tentang teror-teror anu sangat mengerikan di alam kubur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parantos nyarioskeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulul qabru lil mayyiti, bakal nyarita kuburan teh, alam barjah teh bakal nyarita ka mayit, hina yudha'u fihi, ketika eta mayit teh disimpen ka jero kuburan. Cek ieu kuburan teh bakal nanya ka ieu mayit teh, waihaka ya bena Adam, cilaka anjeun wahai anak Adam, ma gharraka bi, naon sih anu membuat anjeun tertipu, terperdaya kepada diriku, sehingga engkau melupakan aku sewaktu di dunia. Alam ta'lam anni baitul fitnati, nah anjeun henteu nyaho kitu bahwa kaula teh kuburan teh merupakan rumah tempat ujian. Wa baitud dulmati, sareng ari kuburan teh merupakan rumah kegelapan. Poek alam kubur teh. Wa baitul wahdati, sareng ari alam kubur teh eta merupakan alam kesendirian. Bakal sorangan anjeun di alam kubur teh. Wa baitud dudi, sareng kaula teh alam kubur teh adalah rumah tempat bilatung-bilatung. Masya Allah, urang teh lain teu nyaho ti baheula ge geus dibejaan ku kolot, geus dibejaan ku para ustad, ku para kiai, bahwa kuburan teh tempat ujian, tempat cobaan. Lamun urang teu bisa lolos tina ujian ti alam kubur teh, baik berupa pertanyaan ti munkar nakir, maka urang bakal cilaka. Tapi kunaon urang teh geus nyaho ge teu daek mempersiapkeun diri untuk menghadapi ujian dan cobaan anu sangat dahsyat di alam kubur. Urang oge nyaho bahwa alam kubur teh tempatna poek, sebab can kadenge bejana aya PLN masang gardu di jero kuburan. Jeung can pernah aya mayit anu mayar tagihan listrik. Tapi kunaon atuh urang najan geus yakin geus nyaho bahwa alam kubur teh poek, tapi kunaon ieu hirup teh urang teu daek neangan penerang di alam kubur. Penerang di alam kubur teh lain neon, lain lampu, lain nanaon, tapi nu kahiji selalu membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an teh lain kur dipajangkeun hungkul di lamari, pek macana sing bener, lain bener cek sorangan deui, kudu bener cek ilmu tajwid. Ulah sok-sok soan maca Al-Qur'an sorangan terus kumaha urang bae, bener asal bener cek sorangan, kudu boga guru. Ari ngaji sorangan wae mah rek saha anu ngabenerkeun lamun urang salah.
Rek di mana urang bisa nyaho kesalahan urang lamun ngaji sorangan baik. Kos heueuh bae. Diajak tadarus embung, da rumah geus pinter meureunana. Ting gengsi sin kanyahoan salahna ku batur sugan. Ai diomekeun embung pan, haritaeun loba kesalahanana. Komo sok aya anu aneh mah ketika aya jelema diajakan tadarus. Baik ngajawabna teh urang apa teu bisa. Puguh tadarus teh jang diajar maca seteu babal. Ieu mah aneh. Keur mah teu bisa diajak saling belajar embung tadarus teh saling belajar, saling memperhatikeun, saling memperbaiki. Nu matak ari tadarus mah minimal duaan. Ari sorangan mah lain tadarus atuh arek jeung juri silih benerkeunana. Ieu lah. Sok eta teh lolobana kitu. Lamun diajak tadarus teh alasan kalau urang mah teu bisa. Aneh. Meuni resep kana kabodohan teh. Meuni nyaah micen kabodohan teh. Aing mah sedengkeun engke bakal ditanya ku malaikat munkar nakir. Ma imamuka, saha imam anjeun? Apakah wani urang arek menjawab Al-Qur'an? Sedengkeun urang macana ge tara, sedengkeun urang macana ge teu bisa. Coba pikirkeun ke urang teh ayeuna, rek kumaha eta urang ngajawab pertanyaan munkar nakir tentang Al-Qur'an? Nu matak samemeh dicarekan ku malaikat munkar nakir kajenting carekan heula awak ku sorangan bebeakan kayaknya. Bari carekan hungkul deui, bari gusur eta awak sorangan, seredkeun ka ustad, seredkeun ka kiai cenah diajar maca Al-Qur'an. Kumaha carana eta ngabdol awak sorangannya? Maksudna paksakeun awak teh supaya daek belajar ngaji kajenting geus kolot. Ieu mah umur geus 40 tahun, umur geus 50 tahun. Can bisa maca Al-Qur'an ge ngantep bae ka diri sorangan. Eta nu kitu cirina dolim ka dirina. Naudzubillah min dzalik. Nomor kadua anu bakal jadi sebab penerang alam kubur teh nyaeta rajin bersedekah. Ari sedekah mah lain ku artos hungkul. Bebas sedekah mah beda jeung infak. Ari sedekah mah nu gaduh harta pek sedekahkeun hartana ulah diceungceum wae. Da moal dibawa maot. Justru anu bakal kabawa mah nyaeta harta anu disedekahkeun. Teu gaduh cenah harta oge. Gaduh ge tanaga pek sedekahkeun tanaga, bantu tetangga, bantu orang-orang anu membutuhkan tenaga. Tegaduh cenah tenaga ge abdi mah geus loyo. Aya ge ieu pikiran. Salurkeun pemikiranana kana hal-hal anu baik. Puguh tegaduh cenah abdi mah pikiran oge. Hor, ari teu boga pikiran mah meureun gelo teh ya. Saking kumbung sedekah ku tepi ka kaceplosan teu boga cenah pikiran oge atuh meureun gelo teh ya. Da ieu lah ai sedekah mah naon bae, senyum oge pan sedekah. Naon deui cenah penerang alam kubur teh? Memperbanyak zikir, sholawat. Geus puguh ari salat mah nu 5 waktu, tambahan atuh ku qobliyah ba'diyah, tambahan atuh ku salat tahajudna dan lain sebagainya. Etalah diantarana anu bisa nyaangan alam kubur. Wa baitul wahdah jeung urang oge geus apal ti baheula teh bahwa di alam barzah teh urang bakal sosoranganan moal aya anu ngabaturan. Nu ngabaturan urang teh iwal ti amal perbuatan urang. Lamun amal perbuatan urang baik maka urang oge bakal ditemani ku anu baik deui di alam kubur. Tapi sabalikna lamun amal urang jore maksiat wae maka urang bakal ditemani jeung amal anu dirupakeun sebagai jelema di alam kubur, rupana bau
pika sieun pika geuleheun. Amun inget kadinya tah dina kitab dako sok buringkak bulu. Ari ibadah mah teu daek ieu, ngan pedah ngaburingkak bulu doang we. Ya Allah, hese dikitu-kitu ge arek ibadah teh nu kedul mah. Wa baitud dudi sareng urang ge pan geus apal bahwa di jero kuburan teh tempatna bilatung hungkul anu bakal ngagorogotan jasad urang. Tapi kunaon atuh urang hirup di alam dunia teh ngan ngurus awak we dohir hungkul. Buuk kusut saeutik buru-buru dibinyakan, buru-buru disisiran, kelek bau saeutik buru-buru make minyak kelek supaya sengit, bibir dilipstikan, pipi dibedakan. Padahal eta kabeh teh hanya sekedar jadi para bilatung hungkul jeung para orai-orai di jero kuburan. Tapi naha ari ruh urang anu bakal mempertanggungjawabkeun amal urang teu daek diurus. Teu daek ngurusan ruh urang. Kumaha carana ngurusan ruh? Tadi teh ngalobakeun amal, daek ka masjid, daek ngalaksanakeun tolab ilmu. Etalah urang teh keur ngurusan ruh. Lamun urang teu daek ngaji, lamun urang teu daek salat, lamun urang teu daek zakat, berarti ruh urang teh keur gering. Supaya cager kumaha carana? Teu beda jeung nu nyeri beuteung, teu beda jeung nu bisul, buru-buru ka dokter. Ngan ari ruh mah anu gering, ieu mah dokterna kudu dokter khusus, nyaeta ka kiai, ka ustad anu sok rajin tahajud, anu sok rajin bertafakur menyendiri ngurusan ruh. Iyalah kiai, iyalah ustad anu bisa ngubaran kana penyakit ruh. Terus ieu kuburan teh bakal nanya deui ka ieu mayit, ma gorroka bi, naon sih anu nyieun anjeun terpedaya, naon sih anu nyieun anjeun kuat nepi ka poho ka kaula. Id kunta tamurru bi fadadan, ketika anjeun melewati kuburan bari kaayaan terpisah-pisah. Ai yuqaddimu rajulan wa yuakhiru ukhra, tegesna ketika alam kubur miheulakeun mayit anu sejen asup ka jero kubur sareng mengakhirkan anu lainna. Lempeng nama kira-kira kieu supaya kaharti ku si Herman. Naon sih anu memperdaya anjeun, anu mepohokeun anjeun ka kaula ketika anjeun nempo seseorang diasupkeun ka alam kubur, padahal anjeun teh osok mimilu nganterkeun mayit ka alam kubur. Malahan mah pan anjeun anu ngagali kuburanana oge, anjeun anu ngasupkeun mayit ka jero liang lahat oge. Malahan mah anjeun anu macakeun talkin mayitna oge, engke peutingna anjeun deui bae anu maca tahlilna oge. Ulah we ku batur teh hayang kumaneh we sorangan. Pan eta sok aya duitan ari tahlil ditu maot mah, ngan duit teh nu dipikiranna teh. Nu matak teu bisa ngambil pelajaran ti eta mayit. Nu bisa ngangan saukur bisa nyokot duit kulian tahlil. Naudzubillah min dzalik. Fa in kana muslihan, maka lamun aya eta mayit anu ditanya tia ku kuburan teh seorang jalma anu soleh, ajaba anhu, maka bakal bisa ngajawab kana pertanyaan-pertanyaan alam kubur teh.
mujibun lil qabri, bakal ngejawab terhadap pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Fayaqulu, malahan ieu mayit teh malik bertanya ka alam kubur teh, ara'aiti in kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Wahai kuburan, kumaha pendapat anjeun seandaina aya mayit anu waktu keur di alam dunyana selalu memerintahkeun kebaikan sareng selalu mencegah tina kemunkaran. Fayaqulul qabru, maka ieu kuburan teh bakal ngajawab, ini sanyanyana kaulah cek kuburan, idzan lamun bener eta jalma teh waktu di alam dunyana sok daek marentahkeun amal kahadian, daek mamatahan kabatur, daek berbagi ilmu, jeung daek mencegah orang lain melakukan kemungkaran, atahawwalu alaihi khadran, maka kaulah cek ieu kuburan teh bakal berubah untuk mayit tersebut menjadi hamparan anu hijau dan indah, penuh dengan kenikmatan. Saparantosna kuburan berubah jadi hamparan anu hijau, anu penuh dengan kenikmatan, anu disok disebut taman-taman surga teh. Wa ya'udu jasaduhu nuron, maka bakal balik deui eta jasadna si mayit teh menjadi cahaya. Wa tas'udu ruhuhu ilallahi ta'ala, maka ruhna ieu si mayit teh bakal naik menuju ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, nu mata kudu daek berbagi ilmu teh, nu mata kudu daek nuduhkeun orang lain ka jalan anu bener teh. Sanajan urang can bisa melaksanakan kana eta kebaikan. Sakumaha saur Kanjeng Nabi, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, saha jalma anu nunjukkeun kana kebaikan maka bakal mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Berbeda dengan kewajiban urang nitah ke batur salat dohor, kudu salat subuh, kudu salat asar, main tara. Nah, ieu mah teu da boleh, dosa ieu mah. Tapi ari nuduhkeun kana perkara anu sunnah, misalna urang can bisa ngalaksanakeun salat tahajud, tapi ari ke batur mah mamatahan. Kudu tahajud bayana jam supaya urang caang di kuburan. Padahal urang can pernah tahajud sih. Eta mah teu naon, bagus. Nah, kiki kan orang era sorangan. Nya ai ka batur urang mamatahan tah tahajud, ari urang molor wae. Jadi era ieu urang ge arek milu tahajud urang. Awalna mah karak nitah we ka batur hayo tahajud, hayo duha. Ulah mana encan. Ngan dilakalilaan manehna ge mikir keke. Oh, urang kos calonya. Ayo we nitah ka batur ari urang teu. Nah, ieu buahna tina daek mengajak orang lain berbuat baik. Insyaallah engke oge suatu saat urang bakal menjadi baik. Atuh komo lamun memang urang geus memang baik, geus daek tahajud, geus daek duha, geus daek sedekah, maka urang kudu daek mamatahan batur, ngajak batur untuk melakukan kebaikan-kebaikan anu tos ku urang dilaksanakeun. Ieu mah akan lebih mantap, bakal menang double pahalana oge. Selain ti menuduhkan orang lain karena kebaikan, oge urang ge kudu mengingatkan orang lain ulah sampai orang lain berbuat kemunkaran, ulah sampai orang lain berbuat maksiat,
sanajan urang sorangan ge osok maksiat. Misalna Kang Herman jadi raja copet, kabatur mah ulah sok mamatahan copet. Justru kabatur mah kudu mamatahan nu alus. Wayananya anjeun ulah jadi copet, beperiheun atuh urang mah geuning can bisa hayang tobat jadi raja copet teh. Tah kitu kudu nama. Ulah sampai urang resep maksiat terus kabatur ngajak maksiat atau dobel ke urang siksaanana beunang. Naudzubillah min dzalik. Nah etalah sebagian kauntungan jalma-jalma anu daek memerintahkan kana kebaikan sareng daek mencegah kana kemunkaran. Mudah-mudahan urang sing termasuk jalmi-jalmi anu tiasa berbuat amar ma'ruf sareng nahi munkar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa fi ba'din nusahi sareng ari di sebagian naskah kitab anu laina, kitab matan lubabul hadis, ta'khiru hadal babi ieu bab anu ke-38 teh dipanderikeun anil babil ladzi ba'dahu ti bab anu setelahna nyaeta bab 38. Jadi beda cetakan kadang beda-beda deui. Mudah-mudahan urang sadayana sing termasuk orang-orang anu mempersiapkan diri pikeun bekal balik ke alam akhirat, nyaeta alam anu kekal selama-lamana. Oge mudah-mudahan urang sadayana ulah termasuk jalma-jalma anu katipu ku kasenangan dunia anu hanya sementara, sampai tega melupakan akhirat kusabab sibuk nguruskeun dunia nu akhirna matak cilaka jeung sangsara selama-lamana. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lamu bishawab.